Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ngenak ya min sebringna ya sebelah keringna. Bayi di mana kamu beli lobak ya? Biasa ya teman di warung Visuala. Oh, ayahnya nuknya min. Ini ngeneng mata apal? Ya iyalah karena teman tuh toju dia ngeren oge. Tojuda, to serba meren, toko serba ada. Lain iya mah tuh tojuda, toko jula serba ada. Semuanya ada loh. Oh, mending dipaksakan gitu disingkat-singkat. Tapi kamu hafal tadi eta si Nurul asup rumah sakitnya ho? Eta gara-gara ngadar iya mending siun neng mah geus ngadarna. Lain kamu lain pada eta. Oh lain mah itu gara-gara iya baru neng geus takut. Terus pada naon atuh? Pada icina, pada sok ngadar we seblak, sok teh cenah nepi ka 10 kali. Oh gitu. Tapi kela si Nurul teh anu mana min? Nurul Aini lain anu mana nya? Oh ini iya nya anu teh naik geus 3 tahun gitu teh naik wae eta teh. Heh nu eta. Tapi nah neng mata apanya? Dek kamu mah kudet atau neng kurang update jadi segala teh hafal. Nih nyoba we kudet nu penting mah teu kuper, kurang pergaulan juga si Ica. Salah kamu teh si Ica mah lain kurang pergaulan tapi pergaulan bebas alias duta pergaulan bebas si Ica mah. Oh tapi nya. Nasi kuning, nasi uduk, nasi kuning, nasi. Nah gini aja sih duta pergaulan bebas min. Tadi gerak. Hei kuning, tadi gerak. Oh, siapa kes? Digang naon eta kamu Isya? Nasi kuning, nasi uduk, cakep. Kepala pening pengen duduk. Kalau Kak Fantun kan bener atau kamu teh hari ditanya teh? Ya tuh mau Jasmine atau Ica menjualan ini nasi kuning, nasi uduk. Ya itu aja. Ayo kan ente Ica tante yang mana aku borong sok kabe. Weh, kamu meni berhati mulia gitu min dengan borong jajanan si Ica. Meni masya Allah tabarakallah pisan kamu ahli surga. Ya kan aku memang kayak gitu neng atau kan secara memang aku kan artis gitu. Serius. Si waduh karena si puji kan kaos gitu geranya. Amit ih. Sok Ica eta hitung asa berhiji deui kok aku beli kabe. Oh nggak usah Jasmine nggak perlu. Nah nggak usah mana-mana diborong teh kalau kan nggak usah gara. Ya soalnya tadi udah diborong sama Bejola udah sold out. Nah diborong ke Bijula Ica lain Bijula mah sarua dagang nasi koneng jeung nasi uduk. Ya kan dari Ica itu teh jadi gini ya Neng. Ica teh ngambil nasi kuning nasi uduk dari Billy. Terus sama Ica teh dijual ke Bejola. Jadi Ica nggak usah kukurilingan tapi Ica bisa dapat untung. Dimakan. Pinter oge gening kamu koneng. Bes. Ya harus atau Neng kan orang miskin mah harus punya banyak akal. Biar nggak miskin terus. Kok sepi gini nih teh? Hei kalian. Alah sih teman suara tukang ngemis. Kabur. Guys tungguan Ica milu Ica siun. Kamu. Aduh. Loh, kalian ini pada masuk rumah? Dasar kalian bukan anak manusia tapi kalian anak setan. Lihat berita akhir-akhir ini kok gak tenang yo. Semoga aja semuanya tetap dalam lindungan Tuhan. Apalagi aku, ya harus paling dilindungi lah. Kemana ini? Mending gak ada orang. Mana ini yang mau ngasih sumbangan? Kemben aku ini kok sesak tenan yo. Aku gendutan lagi. Masa sih? Aku langsing kok yang ngono kok gendutan? Nah, Gening. Ibu, bentar. Iya, apa tanda? Sumbangan. Kok iki datang kok minta sumbangan toh? Sumbangan buat apa sih? Ya buat kaum doa apa tuh, Ibu? Fakir miskin, yatim. Saya. Oh alah, jadi kok iki minta sumbangan buat diri kau sendiri toh? Buat diri sendiri toh? Ya iya tuh, Ibu. Masa saya minta sumbangan ini buat kakek saya? Ya buat saya, atuh pan kakek saya udah meninggal. Oh alah, tapi kok iki sehat kan? Orang cacat toh? Ya enggak tuh Ibu lihat tangan saya 2, kaki saya 2 tuh. Sembarangan. Oh alah, sehat toh rupane iki. Oh, kok minta-minta kok iki? Orang malu tah? Kenapa saya harus malu Ibu? Saya mah pakai baju tuh lengkap tuh. Kalau saya pakai cangcut aja baru malu. Tapi kalau aku jadi kowe aku malu. Badan sehat, tubuh kuat,
ora cacat tapi minta karo uang. Aduh, malu tenan toh. Kok ora malu tah? Ora ono iki, urat malu teh. Ya terserah saya tuh. Jadi ibu mau mere sedekah atau mual ya? Aku ngasih ora yo. Kalau didelok-delok kayak gini sehat ora cacat. Ora lah kok orang ngasih. Mending aku ngasih makan kucing ini. Ya Ming? Kok ibu tidak ngasih ini? Ibu tidak mau bersedekah? Ibu mau masuk neraka ini? Loh, kok kowe ngomong koyo ngono toh? Kasar, pantesan jadi gelandangan. Hah? Loh, ibu kok malah menghina saya ini? Saya cuma minta sumbangan ini, kok ibu malah menghina saya? Saya tidak terima ini. Ya terserah saya toh. Kok kowe yang sewot? Orang-orang pikirannya kowe gasuk. Dasarnya ibu ini orang munafik, orang gila, orang miskin, orang setan. Ibu ini bukan manusia tapi setan. Kowe toh yang setan. Badan sehat orang cacat kok minta-minta. Kerja. Kesel tenan aku ini. Lagi nyantai-nyantai diganggu wong edan. Pergi aja lah aku ke kandang domba. Naonnya itu asa karun dulu. Maknya aya anu garlut gitu. Harhe gini nekin agar teh poho teu boga cetakana. Nya mah sibunan aja nya terus segala itu. Saeutik deui ya jajanan Buna. Si Haikal tuh jeung balik. Maknya jadi Buna teh ti tahun ka pasar. Maknya. Tah geuning aya si Buna boga cetakan agar teu. Maknya boga Buna teh mah neng apanya diinjem ku Bu Haji teh. Tapi teh dibalikeun pi ka ayeuna teh. Maknya. Lain nginjem atuh eta mah Buna tapi mau ngaranna. Maknya tapi pisan mah neng. Are Bu Erna bogaeun teu nya? Maknya teu bogaeun Bu Erna mah neng apanya? Bu Erna mah tara masak ieu. Tara ka dapur-dapur acan Bu Erna mah. Maknya. Tapi oge sih. Kasaha atuh nya nginjem mah neng? Ka si Ratna atuh sugan bogaeun. Atuh ke orang tanyakeun ka si Ratna lah sugan bogaeun. Maknya. Tapi mah neng cuma eta juanjeun agar emang aya acara naon di imam mah neng? Tek tahlil. Nah jeung tahlil sagala ari Bunda saha nu maot ieu mama neng mah nya nyeun agar teh nyeun cemilan anu ieu rendah gula geuning soalna mama neng teh tinggal beuteung geus kandel kieu jiga nu hamil jadi hayang diet. Monya nyoba atuh mama neng botong kandel oge nya nu penting mah isi dompetna sarua kandel. We kandel da isina receh hungkul sasapulangan ti warung. Manya mama neng masuk aya wae tante yo tapi oge sih manya. Punten Bunda. Mangga Pak RT. Pak RT tumben ka dieu teh naon ya? Iya Mama Neng, Pak RT nanya, "Duh, bade ngadata bansos kebetulan ya Bunda teh menang bansos gitu." Menya. Aduh bener itu Pak RT. Bunda menang bantuan. Ya bener atuh Bunda maknya ya Pak RT bohong. Ngan hapuntennya Mama Neng mah ieu teu kabagean bansosna soalna teu masuk kriteria. Tenan naon Pak RT bari nagenya Mama Neng mah dah teu ngarep-ngarep eta menang bansos. Tapi eta teh anu menang bansos teh kriteriana naon wae tah? Kriteriana teh nya Mama Neng nya anu miskin, janda, lansia, sareng ieu anak yatim piatu. Jeung ieu meureunnya aja deui jeung dulur RT meureun eta anu pasti menang mah nya. Nya henteu tuh Mama Neng, Pak RT mah nya netral ieu teu dulur, teu batur, pokona mah anu layak menang pasti menang Pak RT mah. Oh gitu bisi we kaos RT sabelah eta RT ieu RT Nurdin kan eta dulurna hungkul anu menang bansos teh. Nya tuh meneng pan eta mah tuh RT sabelah lain RT ieu. Menya tapi nah eta Bunda jeung menang. Emang Bunda teh miskin gitu? Lain miskin. Apaan Bunda mah janda? Maknya Bunda janda emang meneng. Menya apaan Bunda teh boga kene si ayah yo. Eta ge boga kene si ayah tapi sok mere nafkah tara eta teh. Maknya nya tara atuh matak Bunda jagang oge. Eta teh disebutna jana, Bunda. Jana bodong, boga salaki tapi teu guna, tara ngaresikoan. Tapi mending bener oge nya. Bunda teh jana bodong. Nya. Sok Bunda aya mah Pak RT nyungkeun fotokopi kakak sareng KTP nya. Di mana nya Bunda nyimpen kakak jeung KTP? Kala atuh nya ku Bunda teh manya kala nya Pak RT kala antosana lah Pak RT tong ora angkat nya. Manya. Bisa-bisa eta poho nyimpen kakak jeung KTP. Tapi Pak RT sawe iya anu menang bansos teh? Ya biasa we Mama Neng anu menang mahnya si Bunda, si Ica, Ma Uyun, si Elis tah menang si Elis ge. Loh, eta si Elis ge menang Pak RT? Apanan eta mah Mama Neng masukna teh keluarga miskin. Si Elis mah apaan hutangna teh ngabubruk dari teh dia. Ka Pak RT ge boga hutang eta 10 juta si Elis teh.
Oh, ari si Popon menang henteu eta. Pan sarua lah hutang si Popon ge. Henteu mah maneh coba mah teu meunang apan geus pindah yeuh Cepopon teh. Har, si Popon teh tulus pindah. Karek apal Mama Neng. Tapi ari si Imas menang henteu eta. Nya henteu atuh Mama Neng, maknya bobo Imas menang, pan bobo Imas mah nya teu masuk kriteria eta teh. Bisi we da apan kabogoh eta teh lain. Kabogoh mah pan kudu menang bansos. Dibere naon eta Mama Neng? Hare Pak RT geuning. Hah, iya mah paling kayak dipere bansos ke Haji Burung mah. Bansos lain eta Pak RT. Muhun Bu Haji bansos yeuh. Har, ari Ibu Haji menang teh eta bansosna kabagan henteu. Nya henteu atuh Bu Haji mah teu meunang apanya kriteria anu menang bansos teh eta teh janda, fakir miskin, yatim piatu sareng lansia. Pasti yang alasan da eta teh dipere bansos. Har, apaan kolot Ibu Haji ge geus maot ieu. Jadi Ibu Haji ge bisa menang eta bantuan. Kan Ibu Haji ge yatim piatu. Tuh kan bener. Bilang Mama Neng mah terasa lah Haji Burung ieu mah. Ya teu bisa atuh Bu Haji, apaan yatim piatuna ge maksimal umur 17 nu can boga KTP. Apaan atuh Ibu Haji mah geus kolot ieu. Har, nya teu bisa kawas kitu atuh Pak RT. Dek kolot dek ngaraga aya timanya yatim we atuh. Jadi Ibu Haji masih kena bisa menangnya. Ieu mah nya geus atuh lah. Kieu ku Pak RT diasupkeun kana data we Ibu Haji tanya. Tah, kitu atuh Pak RT. Mama Neng Ibu Haji ieu menang bansos, Mama Neng mah teu menangnya. Aduh, karunya. Nya bae ba tuh Bu Haji teh menang ge Mama Neng mah da mampu keneh, mampu. Tapi aya syaratna ya Bu Haji lamun hayang didata ku Pak RT teh aya syaratna teu sagawayah teu gampang. Naon sok Pak RT syaratna ieu teh sok ku Ibu Haji langsung dipenuhi hari ini keneh sok naon syaratna? Syaratnya teh nya tiap warga anu dapat bansos kedah ditempel stiker ieu tah. Bu Haji sanggem? Har, nah kitu eta teh embung Ibu Haji mah embung mun ditempelan nu kawas kitu mah. Nya teu tiasa atuh Bu Haji, apa nanti pusat teh kudu kitu ya kudu dipasang stiker miskin. Ah, embung Ibu Haji mah naon dipasang nu kitu? Emang Ibu Haji teh jelema miskin? Mending nyerahkeun pisan. Pan heuh mata hayang dibere bansos oge atuh eta teh artina miskin. Bu Haji teh jelema miskin. Beungar keneh mita Bu Erna. Lamun kitu mah Ibu Haji maneng teh jadi bedokkeun Pak RT, bikeun we ka Mama Neng tah pan Mama Neng mah jelema miskin. Heh. Dasar Haji Burung nyebut Mama Neng miskin. Manehna nu minta bansos. Nya Bu Haji mah disingsianan kitu hungkul ge pan indit. Untung mawa ieu. Mana deh si Bunda teh nya teh balik-balik nu neangan KTP teh ka mana cenah? Mananya kakak KTP Bunda ieu teh? Neng punten ieu ninggal. Maknya si eta mun teu boga adab kitu berasa eta. Maknya. Kayane ora lah. Gini. Di mana aku taruh muka aku iki? Oh alah, sehat rupane. Dasar ya, ibu ini orang munafik, bukan orang ini. Kuning nasi uduk. Toju lah, toju, tau Tahun pokoknya manu can boga KTP liar. Maknya bubu RT lagi. apa gitu bang? Tinggali betul Mama Neng ini bergoyang gitu. Mun kitu mah Ibu Haji teh jadi Mama Neng sok Pak RT teh. Haji saha? Har nya teu bita Har nya teu bita wae. Teh lagi. Maknya calon ahli neraka maknya. Neng punten ninggal kakak jeung KTP pun. Har sieun neng teu ada gitu. Untung mawa ieu.